Bismillahirrahmanirrahim. Bahar ka-8 nya bahar non romal. Bahar romal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thaminu ari bahar anu nomor ka-8. Ar-Romalu eta teh bahar romal. Wa jazauhu sareng ari pirang-pirang juzanana eta bahar romal teh fa'ilatun eta teh wazan fa'ilatun sita marratin kalawan genep pirang-pirang balikan. Jadi aya genepnya. Bahar romal mah aya genep juz, kalau genep wazan kamari. Walahu jeung eta tetepikeun itu bahar romal teh arudoni ari dua arud. Reste. Res wasitatu adrubin sareng genep pirang-pirang dorob. Al ulari anu nomor kahijina teh mahzufatun eta teh anu dimahzufah. Dimahzufah teh dikumaha? Kamari. Fa'ilatun di mahdzufah teh kumaha kamari? Han? Isqatu sabab khafif dibuang sabab khafifna fa'ilatun da dibuang sabab khafifna tunna meureun jadi Hah? Jadi fa'ila itunya dianutkeun kana wajan fa'ilun gitunya. Tah, terus kumaha we? Wa di mahdzufahnya, mahdzufah. Wadrubuha sareng ari dorobna eta ula salah satu eta teh ayat 3. Itu ayat 3 ta dorobna teh nya. Al awalu ari nomor kahijina teh tamun eta teh anu sampurna kitu keneh. Wa baituhu sareng ari betna eta awal. Nah, berarti anu arudna di mahdufah dorobna tam gitu nya. Nah, lagam anu lagu ieu ning anu nanti apa nanti sadadasah ma wasamma waroma kapu adi batul mutarisi nya tanya fa'ilatun fa'ilun wa baitu sareng ari betna teh muflusah fil burdi afa ba'dakal qatru maghna huwa tawi bushimar eta kahiji tahnya. Terus asani ari anu nomor kaduana maksurun eta teh anu di maksur berarti arudna di mahdhuf dorobna di maksur. Naon di maksur? Di maksur teh di ngabuang harap anu sukun tina sabab khafif jeung nyukunkeun harakatna nya. Fa'ilatun tadi buang we harap anu sukunna jadi fa'ilatu terus disukunkeun we nya. Jadi fa'ilat. Jadi kieu meureun. Fa'ilatun fa'ilun fa'ilat. Jadi kitu meureunnya. Ablighin nu'mana anni maluka innahu qad talaha
besi wantidor. Kemudiannya terus asalisu ari anu nomor katilu. Nah, di kumaha? Misluha eta pantarna itu mahdupah, berarti anu katilu mah arud di mahdupah dorobna oge di mahdupah deui. Berarti sami jadi pailun meureunnya. Jadi kieu meureun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun qalatil khunsa ulamma jituha syababadi rasuhada washtahat sakitunya eta nu katilu tah. Terus naon arabiatu arabiatu asaniatu meureunnya asaniatu ari arud anu nomor kadua na teh mazuatun sayatun eta teh anu di maju sohe berarti dibuang sajud meureunnya. Wadrubu hasan ari pirang-pirang dorobna eta saniyah eta nu maju asahihah teh salah satu eta teh aya tilu al awalu ari nomor kahijina majzuun musabbagun eta teh anu di majzu musabbag dibuang sajuzanana terus di musabbag musabbag teh harita kumaha ziyadatu harfi sakin alama akhiruhu sabab khafif. Tadi buang sajud nya dibuang sajud cenah pa'ilatun teh dibuang sajud. Tah terus sesana dibuang harap anu sukunna kana anu akhirna teh sabab ditambahan harap anu sukun kana akhirna anu sabab khafif. Pa'ilatun tambahan harap sukun jadi fa'ilatan. Jadi kieu meureun anu arudna majzu as-shahihah darabna di majzu musabbag mah fa'ilatun dari takror berartinya fa'ilatun takror berarti kita wabaitusan ari betna ya holilai yarba'awash takbiran ruba'an bi aspan begitu baharoma. Terus asani ari anu nomor kaduana teh tina anu aruda di majzu'ah shahihah teh mitluha eta pantarna eta majzu'ah shahihah berarti sami keneh meureunnya dibuang sajujanana meureun. Jadi kieu keneh teh fa'ilatun wabaituhu sareng ari betna mukfiratun dari satun mithlu ayati zaburi jadi gitu meureun. Terus asalisu ari anu nomor katilu ari dorob anu nomor katilu tina anu arudna di majzu soheh majzuun mahdhufun eta teh anu di majzu mahdhuf. Di majzu dibuang sajud terus di mahdhuf mah di kumaha iskotu sabab khafif nya tadi teh nya dibuang sabab khafifna jadi fa'ila berarti terus dianutkeun kana wajan fa'ilun. Jadi kieu meureun kana teh fa'ilatun mahir teh baikkan di fa'ilatun fa'ilun gitu modelnya.
Baitu sareng ari betna teh malima qarrat bihil ain nani min hadas nani min hadza taman gitu bener akloran ini mah lagu sedihnya sedih lagu bikin baper ya. Teruskeun atasi'u ari anu nomor kasalapan tah anu teruskeun nomor kasalapan as-sari'u eta teh bahar sari' tah anu nomor kasalapaneun nya atasi'u ari nomor kasalapan teh as-sari'u eta teh bahar sari wa ajza'uhu sareng ari pirang-pirang juzanana eta bahar sari teh mustaf'ilun maf'ulatu eta teh wajan mustaf'ilun maf'ulatu tah genep kali meureun mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun maf'ulatu nah ieu mah lagamna nya teruskeun marota ini kalawan dua balikan wa ariduhu sareng ari pirang-pirang arudna eta bahar sari teh arbaun eta teh aya 4 bahar sari mah arudna teh aya 4 leresnya arud matwiyah terus arud makbulah terus arud matwiyah maksupah terus makbulah maksupah terus mauqufah masyturoh terus maksupah masyturoh 4 wadrubuhu sareng ari dorobna mah sitatun eta teh aya genep dorobna aya genep nu di naon dieu teh aslam naon terus anu di mauquf terus di matwi maksub terus di makbulah maksupah terus masyturoh naon wahya dorbu nya arud mauqufah masyturoh wahya dorbu terus anu arud maksupah masyturoh wahya dorbu tah jadi genep sadayana al awalu ari nomor kahijina teh matwiyun eta teh anu di matwi mauqufun tur anu di matwi mauqufun tur anu di mauquf tina mustaf'ilun maf'ulatu naon tina mustaf'ilun maf'ulatu tah maf'ulatu na teh di matwi teh kumaha eta matwi naon matwi teh ditoy meureunnya matwi teh ditoy wa wahad pul harfir robi minal juz'i sakinan nya maf'ulatu eta ya contona tah kari tingali di dinya ge aya di takdiran maf'ulatun tah dibuang we harap anu kaopatna nya 1 2 3 4 berarti naonna tah wawuna nya jadi maf'ulatu tah eta teh di naon ditoy eta teh sarta di naon dia teh mauquf maksupah meureunnya matwiyatun eta teh anu di toy maksupatun tur eta anu di maksupah di maksupah teh di kumaha aman sabaraha maksup di kasaf kasaf teh wahwahad pu harfi sabi mal harokati ngabuang harap anu ka 7na sarta harkatna maf'ulatu tanu harap ka 7na berarti dibuang harap ka 7na sarta harkatna tarepan tadi terus jadi maf'ulatu itunya jadi dibuang we nu ka 7na tuh jadi maf'ula terus tadi na etana maf'ula eta anu arudna di matwiyah maksupah terus weh
naon wa adrubuha sareng ari dorobna eta ula tegas nama anu di matuyah maksupah salah satu eta teh aya 3 anu arudna matuyah maksupah teh ngabogaan 3 dorob al awalu ari dorob anu nomor kahijina teh matuyun eta teh anu di mat anu di toy tadi teh maf'ulatu jadi naon tadi maf'ulatu jadi naon tadi di toy maf'ula gitu. Terus di maukupun tur eta anu di maukup tingali maukup di wakaf wa iskanu harfis sabil mutaharik ngabuang naon iskanu hurufis sabil mutaharik nyukunkeun harap anu katujuh maf'ulatun jadi maf'ulat terus teu terus teu mana nih muka hijina teu aya oh pahili eta mah nya takliranna pahili eta mah nya jadi 3 heula hiji 2 salah atuh nya nulisna ieu meureun nya nunutan nya oh kurang kopi atuh nya moy kopian heula atuh nya kopi tah ieu kurang kopinya ieu tah penontonnya ngopi heula ngopi teu sabari ngopi teu ngopi atuh kahijinya terusnya jadi maf'ulat gitu nya jadi teh kumaha lagamna teh disilap deui mustaf'ilun maf'ula gitu benernya mustaf'ilun maf'ulat entos sakitu da impal hiji-hiji azmanu sal malayaro mitlahar ro'una fi syamin wala fi iroka gitu kagoknya laguna jadi kagoknya bisa sahiji mah nya kuduna sadayana heula nya Ombo ati iku 5 perkara nih nah eta kahiji anu di arudna di matuyah maksufa dorobna di matuyah mauquf terus asani ari asaniyat non asani ari dorob anu nomor kadua na teh misluha eta teh non pantarna eta matuyah maksufah berarti sami keneh beureun eta mah di matuyah maksufah berarti angger meureun jadi maf'ula di kieu meureun mustaf'ilun maf'ula mustaf'ilun maf'ula nah gitu tuh hayang ngeunahun tulikeun laguna kagok atuh 2 kali atuh teu nya mustaf'ilun maf'ula mustaf'ilun maf'ula wa baitusan ari betna hajal hawa rasmun bidza tilgudo muhlaulikun mustajimun muwilun hajal hawa rasmun bidza tilgudo muhlaulikun mustajimun muwilun tengenaheun nih terus asal itu ari dorob anu nomor ka 3 tina anu arudna di matwiyah maksufah masna adlamu eta teh sanes aslamnya adlamu eta teh anu di adlam berarti dorobna di adlam kumaha di adlam adlam eta teh nya sanes salam eta teh bod teh lereskeun
Dina kitabna dodnya adlam dol di dolmun gitu. Ngabuang watad mapruk lam sabab khofif aro sabab sakil bab sakil ala watad majmu'in dohrin zohrin berarti contohnya teh zohrin watad mapruknya berarti harkat sukun harkat anu mana tatina maf'ulatu latu nah berarti nya maf'ulatu berarti dibuang latu nah jadi jadi maf'u kana teh kitu meureun nah, jadi kieu meureun anu arud nama tu ya maksupa di dorobna di adlam di dolmun mustafilun maf'ula mustaf oh jadi jadi maf'u meureunnya pada maf'u mah teu aya dianutkeun kana wajan naon fa'lun gitu kieu meureun mustafilun maf'ula mustafilun fa'lun gitu. Mustafilun maf'ula mustafilun fa'lun emang kitu dah emang ieu na kitu nya moal gerak dipanjang-panjang da teu enakeun kena teu sesuai wajan babaitu sareng ari betna teh qolat walam taqsid liqoi lil khona mahlan laqad ablagti as ma'i qolat walam taqsid liqoi lil khona mahlan laqad ablagti as ma'i gitu mereka kan katilu komat nih ayeuna dabu dabu wae nya dabu ada wayana boy yang dabu teh salatnya ada kagoknya cenah naonnya ari bisa makan wayun dabu sunat diakhirkeun asaniyatu ta berarti asaniyatu mah ieu muannas berarti arudnya asaniyatu ari arud anu nomor kadua teh makhbulatun maksufatun eta teh anu di makhbulah maksupah ta maf'ulatu di makhbulah kumaha di ta makhbulah khobal di khobal khoba nya hanes khoba ieu mah khobal toy ma'al khoban disebut khobal teh toy di tadi di toy ta tadi di toy teh di kumaha maf'ulatu jadi maf'ulatu itu kan nya nu dibuang harap ka sabaraha tadi teh opatna tadi toy terus di khoban mah di kumaha harfu harpisani minaji sakiran ngabuang harap kadua anu sukun map pan tadi maf'ulatu tadi buang pakna meureun jadi kumaha ma'ulatu jadi ma'ulatu terus teh jadi ma'ulatu terus teh dina etana jadi ma'ula tadi teh jadi kumaha jadi ma'ulatu gitu berarti ma'ulatu mah nukeun kana wajah naon naonna oh nya maksupahna nya naon atuh maksupahna tadi teh maksupah teh kan entos maksupah teh oh ngabuang harap katujuh jeung hakatna ieu banyak jadi kumaha semua laki dianutkeun kana wajan fa'ilun jadi fa'ilun nah benernya jadi fa'ilun leres teu terusnya jadi ma'ula fa'ilun kieu meureun kana teh
bahar ieu mah bahar naon teh bahar sari anu arudna di makbulah maksupah mustafilun mustafilun fa'ilun. Oh dorobna acannya. Wadorbuha sareng ari dorobna eta makbulah maksupah eta saniyah teh. Misluha eta pantarna eta makbulah maksupah berarti sami eta mah tetep meureunnya fa'ilun keneh. Jadi kieu meureun keneh teh mustafilun mustafilun fa'ilun mustafilun mustafilun fa'ilun mustafilun mustafilun fa'ilun. Jadi kudu ada aya eureunnan heula nya yang enakeun mah mustafilun mustafilun fa'ilun gitu. Wabah itu sareng ari betna teh an-nasyrumis kulwa wal wujuh hudana niru wa alto raful akaf fi anam an-nasyrumis wal wujuh hudana niru wa alto raful akaf fi anam. Nah gitu modelnya. Terus asali satu ari arud anu nomor katilu arud anu nomor katilu mauqufatun masyturatun eta teh anu di mauqufah masyturah. Nah di mauqufah mah jiga nu tadi we maf'ulatu dikumahakeun di mauqufah teh mauqufah teh di Waqaf dikumaha iskanu harfis sabi al mutaharik maf'ulatu tanya dibuang harap ka 7-na nyukunkeun harap ka 7-na jadi maf'ulat terus di waqaf di mauquf terus dikumaha we nah di masyturah sabaraha masyturah di syatar maksudnya di syatar. Mana syatar? Aman sabaraha? Mana syatar eta? Oh, atuh di syatar mah di syatar. Dibuang sasatar meureun gitu maksudna mah nya eta teh. Satar anu akhirna dibuang meureun kitu nya. Pantina sabe teh aya 2 satar. Nah, dibuang sasatar gitu. Dibuang sasatar terus we di mauqufah meureun kitu. Jadi map ula meureun kitu tah dibuang sasatar gitu. Jadi kieu meureun wa etana teh. Oh dorobna acannya. Entos. Wah iya jeung ari wador buasar ari dorobna teh mithluha. Samana? Eta pantarna gitu meureunnya. Eta pantarna itu makbulah maksufah. Nya pantos dibuang dorobna ge teh rek kumaha, tengah dibuang sasatarnya terus matak bahasa ge wahyad dorbu cenah gitu kan. Terus meureun jadi kieu kana teh mustafilun mustafilun maf'ulat. Takror we meureun kana teh mustafilun mustafilun maf'ulat. Sakitu eta teh lamun hayang ngeunangan mah diulangi 2 kali mustafilun mustafilun maf'ulat mustafilun mustafilun maf'ulat. Wabah itu sareng ari betna yandoh nafi hafati habil abwal 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 begitu meureun. Terus we naon
Arabiatu non mana itu atuh Arabiatu ari arud nomor nu kaopatna teh maksupatun masyturatun eta teh anu di maksupa masyturo di maksupa tadi kumaha maf'ulatun jadi kumaha naon di maksupah teh tadi teh atuh hilap dibuang harap katujuna jeung harkatna nya jadi maf'ulatun jadi maf'ula terus dibuang we meureun sasatar gitu gampang atuh jadi kieu meureun dibuang we sasatar tanu masyturoh meureun mustaf'ilun maf'ula mustaf'ilun maf'ula mustaf'ilun maf'ula mustaf'ilun maf'ula apa jika nate model tombol ati mah jigana kaasupna nu eta pasti mah jika radang jika ngeunaheun nya ieu mah maf'ula Wabah itu sang ribetna teh ya sahibai rohli aqilla adli 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 itulah res meureun teh terus kedengeula atuh kagok lah kan al asyirunya al asyiru ari arud nomor ka 10 na teh al munsarihu eta teh bahar munsareh asyiru ari bahar nu ka 10 teh al munsarihu eta teh bahar munsareh tah nu ka 10 bahar munsareh wazauhu sareng ari pirang-pirang juzanana eta bahar munsareh teh mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun eta teh wajan mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun marota ini kalawan dua balikan tinggal ieu dina takdiran leres teh leres mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun terus we wa ariduhu sareng ari pirang-pirang arudna eta bahar munsareh teh salah satu eta teh aya 3 sebenarnya arudna aya 3 leres teu arud sahihah arud mauqufah arud maksubah al awalu non ka adri biha bari teu beda sapertikeun dorobna eta kadri biha kadri bihi kadri bihi bae teu beda sapertikeun arudna eta salasah sapertikeun arudna nu 3 kadri awet kadri bihi bae teu beda sapertikeun dorobna eta sareh kitu tadinya hega tuh al ula ari arud nomor kahijina teh sahihatun eta teh anu sahihah tah arudna anu sahihah berarti teu dikukumaha sahihah mah nya terus wador buha sareng ari dorobna eta ula teh matwiyun eta teh anu di matwi tadi mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun tah mustaf'ilun di matwi di toy mustaf'ilun dibuang naon di toy teh tadi di toy teh dibuang harap ka 4 di toy dibuang harap ka 4 mustaf'ilun berarti jadi kumaha tah harap ka 4 na naon fa jadi musta'ilun ieu mah lagamna jiga nu bieu heg wae bisa da bakal asup ieu mah mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun hei ieu mah sami jiga bahar rojaj ieu mah mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun maf'ulatu mubta'ilun gitu meureun gitunya tah gitulah wabah itu sang ari betna bete kumaha tuh lagamna teh
Lagamna bedakeun atuh tong eta we. Qala Muhammad mustaf'ilun maf'ulatu maf'ulatu mufta'ilun tah gitu. Oba itu sana riwayatna inna ibna zaidin la zala mustamilan lil khairi yubshi fi misrihil urafa tah gitu. Eta itu lagamnya eta qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki gitu lah. Sami juga baharoja jeung malagamna. Terus we naon? Asaniyatu ari arud nu nomor kadua na teh mauqufatun manhukatun eta teh anu di mauqufah manhuka mus nanti teh mustafilun ta di mauqufah di waqaf teh di kumaha di waqaf teh disukunkeun harap anu katujuh berarti mustafilun ta berarti anu katujuhna nun ta berarti naon tadi teh mustafilun gitu nya. Naon nu katujuhna? Tos sukun atuh eta mah. Hah? Kumaha? Di manhukah heula meureun nya, di manhukah heula. Naon di manhukah di mana manhukah teh maksudna? Di manhukah heula meureun. Mana manhukah teh tuh halaman sabaraha? 14. Oh eta aya di manhukah teh ngabuang 2/3 wazan. Katingali eta nya di gigirna padahal mah aya. Di manhukah teh ngabuang 2/3 wazan. Berarti 2/3 nanti sabaraha? Amun genep kan itu tadi teh genep. 2/3 nanti sabaraha? Nah, dibuang 4. Hah? 4? Iya. Mustafilun mustafilun gitu kan. Tadi buang 4 berarti jadi mustafilun maf'ulatu meureun gitu tah. Ya. Jadi maf'ulatu benernya. Nah, atas maf'ulatu gitu. Karena di mauquf disukunkeun harap katujuhna maf'ulatu jadi maf'ulat. Jadi kieu meureun kana teh. Mustafilun maf'ulat. Mustafilun maf'ulat. Oba itu sana ribetna. Sobron bani abdidar sabron bani abdidar pemerintahnya asali satu ari arud nomor katilu nate maksupatun manhukah nya teh anu dimaksupah manhukah di manhukah mah biasa sami meureun nya di ngabuang 2/3 berarti dibuang 4 jadi mustafilun maf'ulatu meureun terus dimaksupah teh di kumaha tadi dibuang harap katujuhna berarti maf'ulatu jadi maf'ulat mustafilun mustafilun maf'ula wailun misa wailum misa din sa da wailum mim wa ieu teh wai mus taf lum ilun misa gitu nya wailum misa din sa dadin sa da lah gitu.
Mustafilun maf'ula maf'ula mustafilun maf'ula wailum misa dinsa dan bisa dinsa dan wailum misa dinsa dan dinsa dan olahraga ini. Nah gitulah beres. Hari macam meureun. Nah, ieu bahar ka-11 bahar Covid. Guru lah 2 mingguan ini kan itunya 11 tuh kan 3 atuh itu memang kering ngaberebetkeun lah gampang tes meureun sok kari macaan ieu mah tadi we tinu anu kasalapan we anu kasalapan Bahar Sari nya Bahar Sari anu arud matwiyah maksupa dorobna di matwiyah mauqufah so santriin lagam wajana santriat maujuna maujuna heula atuh ayo kumaha tadi bareng atuh 1 2 3 azmanusa mustafilun tong dipanjangkeun lah azmanusal mustafilun malayaro mustafilun mitlahar rauna fi mustafilun syamin wala mustafilun ajal hawa mustafilun rasmun ida mustafilun Mahawi
bahar ka 10 bahar munsarek. Tok langsung we timbang. Ayo. Sobron bani mustaqilun abdi dar abdi dar. Terus mustaqilun wailum nisa dinsa dan dinsa dan gitu. Kuda ya eureun-eureunnan murang kitu mah. Yang enakeun mah. Gitulah wallahu a'lam. Tes tuh kayak waktu 15 menit kan. Pulang tah. Barang mah langsung wajan eta mah si irana wungkul supaya ingat lagamna. Aba mundirin kanat gururan sahifati walam utikum bitoi mali wala irdi satu bedilah kal ayyamu makun tajahilan wayatika bil akhbari malam tuzawidi aqimu bani nurmani anna sudurakum wa illa tuqimu sagirina ruhusa Sim. Aluman.